Allah macam-macam di akhir zaman kemarin. Baca Quran geus teu kudu maca Quran geus cukup di HP bae trek ngeres baca Quran pencet deui susu kalau barangna eta ke ji atuh kuari mah loba nu kasalahan mencet aya nu ngahaja sih eta mah kan aja mencet suga teh daun khusu gorengan beda jeung nu di mah cenah ieu mah rada gelede. Akhir zaman kurang bisa na urang geus cilak antak mun masih kene resep ka HP geus teu ngajamin sorga da pokona teu ngajamin lantaran loba kene ka resep jasa berarti. Oh ieu mah cenah kula mah kieu alhamdulillah cenah informasi doang tilok macam sama pagar gembela diri cek jera malaikat tenelekeun Masya Allah masih kene nonton resep nonton TV bawa HP tengah jamin lantaran nafsu na terus nafsu ai sakadar informasi sih teu naon urang aya nyaho dulu urang di mana terus hubungan dagang masalah tahu penting politik tapi kan eta di jerona masyaallah penting nama ngan 10 nu teu pentingna 1500 biasa ya tergantung urangna lah lamun urangna bisa atuh mangga ulah ngabohongi diri ai bisa bawa salah tah jadi 80 wari keputusan kitu pikir ieu adalah penambahan ti Sidina Umar lantaran cek Sidina Umar teu bisa ditakzir zaman Kangjeng masih 40 jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'in Sina Abu Bakar masih 40 wa jalada Abu Bakar arba'in tapi ketika Sina Umar wa Umarus samani 80 oh Sidina Umar lain lalagaan jawara teh lain lalagaan jawaraan lain sebab Sayyidina Umar maka pancek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum naon tuan senyum setan sieun ka maneh eta teh kira-kira cenah Tuhan mah lamun maneh jalan dieu kebenaran aya setan ngilim Sayyidina Umar ge senyum bae Tuhan besok mah usieun setan atuh kapan si eta mah ditutur-tutur udah ke mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan? Hayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sayyidina Umar datang ke sorban tinggalin di tangkal kurma setan teu wani. Begitu dekat dia, perebat ka ditu. Ditanya ku babaturan setan, ya sorban sebentar cekan. sorban lah dipakai kasihan ku setan. Ya Allah, eta lain lalagaan jelema. Lain lalagaan atupannya nama lamun keur ngobrolkeun Yahudi ngobrolkeun kafir bahasa Sina Umar dina Bukhari dakni ya Rasulullah serahkeun ka kula ya Rasulullah pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasul serahkeun ka Umar unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari asal kenyaritakeun musuh Allah musuh Kangjeng Rasulullah langsung dakni ka dieu ka abdi ke kos kitu nyingkir tuan nyingkir kayak heula Umar main dakni bae Kangjeng Nabi eta kunaon ku harenges-harengesna mentek Al-Faruq Umar Al-Faruq salah satu
imah urang besisieun kadatangan ku teluh pan teluh teh setan di bawah setan bisi kadatsieun kadatangan ku jurig deundeun diunggal lawang Umar Al-Faruq setan aya merek eta sieun aing umpat setan ngumpat misalnya di Imah Haji Pendi tah aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani begitu Haji Pendi keluar nah aing sieun ge ka itu ka sia mah di ulah keluar kuduna tetep diintip setan mah kan hebat aing sieun ge ka itu cek tapi keluar awas ya kuari geus diancam bae ku kaistimewaan Sayyidina Umar emang naon ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur cik Kangjeng ke urang maot setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya poremna keberadaan sangat sieun menakutkan Sayyidina Umar ngacung naon Umar pikiran urang pikiran ieu lain cak Sayyidina Umar ka Kangjeng iya pikiran ieu lamun pikiran ieu kukulah dilawan ta malaikat mana mah macem-macem bae lamun masih kena pikiran anu ieu tetep pula mah dilawan bae beres ngaleos Kangjeng Nabi diundeg-undeg Sidina Ali coba yang nyamun maut bener teu ngalawan bener teu tekan hebat sahabat bakar itu mautlah Kangjeng Nabi mautlah Sidina Abu Bakar nah ketika maut Sidina Umar sesuai jeung wasiat kuburlah didinya di pinggir Sidina Abu Bakar ya Kangjeng ya Sidina Abu Bakar Siddiq dia Sidina Umar tak kurang adab-adabanana munzarah teh ngan teu bisa kuari miti maju mundur ke belah dia ke mundur deui antara kitu makomna set Kangjeng Sidina Umar Abu Bakar di Sidina Umar kududa urang mundur adab-adabana mundur dinarian kuari lamun mundur katakol malah askar orang bisa liwati geus alhamdulillah geus kajen nah Sidina Umar maot kuburkeun numimpin Sidina Ali beres Sidina Ali nyarita setik bahwa ieulah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil nu terkenal dengan kejawaraanana saha anu teu sieun cek Sidina Ali ka Sidina Umar musuh-musuh Allah masuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun maka saat ieu nya geus aya di alam barzah doakeun ku Sidina Ali beres ngadoa bubar kabeh Sidina Ali ge mundur begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui aya ngadenge kieu jadi atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge hati Sidina Ali makan Masya Allah bisa dibukakan hijab kan suara Sidina Umar bisa kadeng langsung dia bener kadeng begitu ditanya ku malaikat man rabbuka cik Sidina Umar teh pangeran aing Allah ai pangeran maneh Sidina Ali di luhur seserian cek Sidina Ali bener ya Masya Allah kari cek malaikat teh atuh pangeran aing Allah sarua sesama pangeran Allah kok make rupa nu ieu cicing we tah malaikat diteruskan wa man nabiuka cek malaikat iya digigir tah nabi tah digigir aing ngarendeng nyeungeunna tah cak nu saurang deh emang bisa si Umar atuh kunaon ditanya ya Umar mah moal ditanya cek ya jawara tah mah atuh beuteung ngalaleos kae kada ulah ngaleos
robah banget ulah make banget anu nyingseun mukminin. Kafir Yahudi Nasrani silahkan make banget nu mana bae ge, tapi mukminin ulah make banget euy. Awas ya mun make banget tuh ya deui, awas wae. Malaikat lapor Gusti Allah, Gusti wara ieu mah jelema. Cak Gusti turunkeun banget sia rupana. Beres Sayyidina Ali seserian. Kapangi kan baca seserian Ali, goran maneh mata dagu. Mun make seserian. Nyata jeung eta. Anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek ada dek dilawan ku kula, ternyata kabeneran, bener. Ditanya sakumaha tadi tah? Tah kajawaraan Sidina Umar lain keur hirup bae, geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin. Sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir, tepati sieun jasa, tepati serem jasa, rada lah rada. Bahkan dititahkan ku Sidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah, kekasih Allah, ulama-ulama sholihin, awas kudu make senyum saya. Sidina Umar bahara jasa. Dah, banta ka ayeuna malaikatnya lamun nanya wali teu keras. Bab inget ancaman Sidina, awas ya gua. Eta Sidina Umar maka malaikat-malaikat diancam. Teu kira-kira tah. Nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cinta ka Sayyidina Umar, cinta ka Sayyidina Utsman, cinta ka Sayyidina Ali, lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema. Dua anu jawara, hiji Sayyidina Umar, dua Sayyidina Ali. Piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud. Kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana. Di samping piawai mun maca Quran ceurik, hartana nu sabaraha bae ge jang syiar agama Allah. Sebabnya na pedagang dikersakeun ku Gusti Allah, naon bae nu geus aya di leungeunnya na laku bae. Urang mapan ngemblok pedagang ya. Ngitung deui, deres teu buruk mah, nu buruk mah panes. Dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu. Muter. Catet Sayyidina Abu Bakar Siddiq mah asal geus aya di leungeunnyana dikersakeun ku Gusti Allah, laku bae jeung untung bae. Maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang. Di samping eta ketegasan anu luar biasa, hartana dipakai ngabangun agama Allah. Ribuan onta ketika perang, ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana mandak nyana berbagai pertimbangan ulah 40 80 sebab baheula di zaman Kangjeng 40 cuman aya ta'zir piceun hese keneh balik. Di zaman urang cek Sayyidina Umar komo ka hareupna neuk dipiceun ka mana jelema kuat tambah ta'ziranana 40 jadi 80. Wari lamun dilaksanakeun jelema nu mabok di ta'zir di 80 aman negara, aman negara. Ayeuna urang ngadenge mabok geus puguh minuman tambah ku obat-obat. Baheula mah sakadar aya magadon nyuriahib sakadar sakitu doang, tapi kuari mah ini sabu-sabu, ekstasi dan lain sebagainya. Bisa ditiru deh. Dijieun ngahaja urang Indonesia mah boro-boro niru obat kos kitu atuh. Igomah di Mekah bae ge ditiru ku urang Madura, igomah ditiru. Eta kan aya tanda tanganan dan lain sebagainya. Bisaan urang Indonesia paspor bae ge kuat ka ditiru. Ijarago nipu urang Indonesia mah. Bararisan. Mau obat-obatan mah. Ya Allah asal keluar bae nu asli.
tungguan sababaraha poe bakal keluar ilegal anu palsu asal timbul obat asli timbul nu palsu selalu kitu bae di Indonesia mendak kuari geus hararese mana nu asli mana nu palsu aya kiai nu asli aya nu palsu sarua bae geus timimiti obat minuman datang ka kiai nu asli jeung nu palsu teh aya di dunia orang keliru di dunia mah di akhirat mah moal di akhirat ke malaikat ditinggal sok memilu ka ditu pan kula kiai lain ieu mah juri cek malaikat berbulu kucing ieu mah ya Allah